Diraksukan kabaya nembihan cahayana dangdosan sederhana mojang priangan. Aya nu uninga, naon anu nembe dihalangkeun ku ibu? Tah, dina seni Sunda mah nu kitu teh disebatna kawih. Naon cenah kawih teh? Supados hidup langkung paham ngeunaan kawih, yuk tonton ieu video dugi karengse. Ari anu dimaksud kawih teh nyaeta sakur lalaguan anu aya di Tatar Sunda. Kawih anu aya di Tatar Sunda teh kacida pisan reana. Aya anu iramana merdeka atawa bebas, hartina teu kauger ku ketukan jeung wiletan. Aya oge anu iramana tandak atawa ritmik, hartina kauger ku ketukan jeung wiletan. Tah, mun di tataan mah aya nu disebut kawih kacapian, aya kawih kiliningan, aya kawih degung, kawih tembang, kawih pupujian, tepika kawih pop Sunda. Pikeun ngabedakeun antara kawih anu hiji jeung kawih anu sejena, nyaeta bisa ditilik tina pakakas naon anu dipakena. Naha ngagunakeun kacapi, gamelan degung, gamelan salendro, celempungan, atawa organ. Dalingding asih nu kuring, dalingding asih nu urang. Tah, upama lagu Dalingding Asih dipirik ngagunakeun degung, nya urang nyebutna kawih degung. Upama Dalingding Asih dipirik ngagunakeun kacapi, tangtu ku urang ge disebutna kawih kacapi. Dina kawih aya anu disebut kawih klasik, aya oge anu disebut kawih pop. Ari kawih klasik mah biasana cirina rumpakana ngagunakeun puisi heubeul atawa sisindiran. Beda deui jeung kawih pop. Lamun kawih pop eta biasana rumpakana ngagunakeun puisi bebas atawa sajaktea. Salieun ti kitu, disebut kawih pop teh lantaran biasana dipirigna ku musik modern kayaning organ atawa keyboard, gitar, biola, jeung sajabana. Lajeng kana struktur teks dina kawih. Struktur teks dina kawih aya 3, nyaeta kahiji pilihan kecap atawa diksi, kadua purwakanti, anu katilu harti denotatif jeung harti konotatif. Anu kahiji pilihan kecap atawa diksi. Dina rumpaka kawih sorban palid, hidep bisa ditenan yen eta rumpaka kawih teh ngagunakeun wangun sisindiran. Akang haji sorban palid, palidna ka Cilamaya. Pada lisan kahiji jeung kadua eta mangrupa cangkang. Akang haji sumangga cali nyanggakeun mah saaya-aya. Tah, anapun pada lisan katilu jeung kaopat eta mangrupa eusi. Anu kadua purwakanti. Ari nu disebut purwakanti teh nyaeta
padeukeutna sora dina tungtung kecap atawa kalimah. Contona, sawengi asa tos lami. Ngi, i. Eta aya purwakanti dina sora i. Saminggu bade ditunggu. Gu, gu. Eta aya purwakanti dina sora u. Anu katilu, harti denotatif jeung konotatif. Tengetan rumpaka ieu kawih. Urang cutat ungkara dua padalisan dina pada kahiji. Kecap bentang dina padalisan duh bentang nu baranang ngandung harti pangeusi langit anu ngaluarkeun cahya. Tapi tengetan deui kecap bentang nu aya dina ungkara di handap ieu. Kecap bentang dina pada nu ieu mah henteu nuduhkeun kana pangeusi langit anu ngaluarkeun cahya tea. Tapi nujul kana hiji tangtungan atawa hiji insan anu boa pikeun kuring kacida pisan gede hartina. Kecap bentang nu ieu mah hartina teh bebene atawa kabogoh. Kecap bentang anu mimiti mah nuduhkeun kana harti anu sabenerna. Disebutna harti denotatif. Ari kecap bentang anu kadua mah henteu nuduhkeun kana harti anu sabenerna. Tapi ngandung harti injeuman. Tah, kecap anu henteu ngandung harti sabenerna mah disebutna harti konotatif.